Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Disarengan kusim kuring pun Aulia Fauziah dina acara Sunda TV. Dina acara kalawarta muka kencak rawalaki Sunda keur balarea. Edisi Senin, ping 22 Februari 2002 hiji. Salami 5 menit kapayun, sim kuring beres nerangan pamirsa sadaya. Anu munggaran, aya warta ti Kuningan, ngeunaan seni rengkong meh tumpur. Pamirsa, sumangga nyangakeun hiber salengkapna. Seni rengkong kiwari geus arang deui. Aya nu nanggap di Tatar Pasundan, kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali dina acara Serentau Nungkul. Sumangga nyanggakeun pidanganana. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas. Sabangsa rancatan nu dijieuna tina awi gombong. Panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha ge geus pare. Rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun sora nu aneh. Hasil tina ngeserna injuk jeung awi. Ari nu maenkeunana nurutkeun Asep, seniman rengkong asal Kuningan mah. Biasana lalaki nu geus sawawa bari make pakaian adat Sunda model kampret lengkep jeung pangsi hideungna. Diuwuhan ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheulana mah sok mindeng dipindangkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui. Iwal dina acara tahunan panen raya. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa dirugikeun kusim kuring. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.